biasana dongkap ka dieu teh. Pemajikan ngambek bae pada abdi teh kenging artos teh kitu teh. Abdi sampai diusir ku pemajikan teh Bu, abdi sare oge ngiring ka Mang Utun ya teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru diusir. Atuh geuning teu aya pisan kasabaran eta pamajikan teh. Pira aku ngiring bobo di Mang Utun. Mohon Bu, laras eta teh. Abdi teh ngiring sare teh di Mang Utun, da pamajikan teh geuning pas kitu gambreng pisan. Piraku sakitu kejemna. Han kieu Mang, kayak ngantosan otoynya. Insya Allah anjeunna bade ngarengsekeun. Wayahna Mang kedah nambihan kasabarannya. Wayahna ya wayahna. Terus kieu Bu ayeuna mah si Ibu ku abdi bade dicandak etang-etang jaminan ka da kumaha abdi teu kenging artos teh salami kajian teu kajian kitu teh. Karesa ge mangga ku Ibu bade dicandak ka abdi. Mang atuh kaeling wae kamari Mang Utun nu maksa abdi ke abdi kedah dicandak tos rada rehe rada rengse ayeuna Mang dongkap ka dieu abdi bade dicandak deui atuh kumaha pan urusan Mang kege direngsekeun sing sabar Teu aya jalan kaluarna geuning teh salami ge kieu bae wajahna si Ibu ku abdi bade dicandak karesa teu karesa ku abdi bade dicandak kitu tah. Mang kaeling atuh pan rek dibayar geuning keukeu abdi kudu dibawa ih teu boga pisan kasabaran abdi geus sabar justru abdi nu sabar ieu teh yeuh bener bae atuh sing sabar ih teu bener Mang ieu heula mah Mang ulah supir iya tah jadi para bekir pir Kudu milu. Stop. Ya kumaha urus Gitu. duitku jadi nakir dibayar kita profesional Ulah bawa ke abdi. Kudu hargai. Pokona kudu ka bawa. Kudu hargai. Saya mah Wan. beres Eskeun ulah ngerakeun eta pagawe kawas kitu teh. Ieu si Otoy gara-gara nama awas maneh mun teu bisa ngabereskeun rek dipecat deui geura. Si Otoy ge bakal dipecat ku kuring. Moal rek dibawa deui eta budak. Pika keuleun jadina teh. Kuring rek dibawa bari dipaksa-paksa deui. Memang nabi dianggap lonte tanaon eta ku jelema teh. Dasar teu boga tata krama. Pe, tadina naon masalahna ku ribut jeung Bu Haji? Masalahna mah pan urang can dibayar yo, geus minggu leuwih. Janji deui kerek dibereskeun pamajikan we ngaramuk sampai we diusir ku pamajikan. Kumaha teh rek kesel. Urang rek dibawa Bu Hajina, beda-beda halangan. Nyalan kitu masalahna Mang. Segala rupa ge kudu aya penyelesaianna. Karunya ada seorang ibu, mana lagi lain lalaki. Ya kumaha ari geus kieu terusna. Sok sanajan ieu teh da urang menanyakeun hak urang atuh, wajar lamun urang emosi ge. Geus kieu bae emangnya ngambekan bae. Itu kayak dibereskeun ku Mang Pe ayeuna mah sok ngamuk bae nya. Kayak abdi bade ngobrol heula jeung Bu Haji masalahna. Ya sok mangga ku urang ditunggu di dieu. Tapi kudu beres ayeuna, urang geus risi ku pamajikan ribut bae gara-gara teu gajihan ya kumaha. Dan ada sebenarnya Mang Pen terus dibayarin can ngambek bae. Kamari abdi tos nelpon ka Otoy. Saurna teh bade dibereskeun. Pan ari nu Mang Atun mah parantos 250. Nah, engke saur Otoy nu nyalira nu bade karompok Mang Empe sareng karompok Mang Utun kitu. Jantan abdi mah salaresna mah entos teu aya persangkutan naon. Oh, Gitu. Han ieu Mang Empe teu bisa diajak sabar. Jadi intina cukang permasalahanna si Otoy gitu, Pir. Sebenarnya. Nyamuhun. Han abdi mah geus wae eta mah cacat wae eta mah budak teh. Moal rek dibawa deui lamun aya proyek engke nu anyar ya. Nu dipleret teh geuning gitu. Sarua maneh oge lamun misalkan teu bisa ngatur segala sesuatu nu didelegasikeun nu diamanatkeun ku abdi ka maneh jeung ka Otoy. Wayana maneh ge sarua nasib mah jeung si Otoy. Urang mah kerjana profesional. Lamun tidak profesional geus out. Nyantos ari kitu mah Bu. Permasalahannya berarti aya di Otoy. Kayak si Otoy ku abdi di pelarian dipanggil gitu. Sok mangga lajengkeun. Kuring ngantosan di dieu nya. Mohon. Ulah lila-lila di jalana. Mohon.
Kan soto ya, Bu? Mangga lajeng. Soto rek di heula ya. Sugan aya nama nyambung kamari teh nyambung gitu. Mana ya can kaangkat ke. Halo? Assalamualaikum. Toy? Di mana maneh? Disamperkan ke dia. Ibu masih di proyek ka dia, buruan. Di kamari di bel, tadi angkat ka mana wae. Ieu. Ibu diperpek ieu ku para pegawai. Pokoknya mah mana kudu ka dia ayeuna tanggung jawabnya. Bawa eta buku laporanana. Sangkan jelas, sangkan jentre permasalahanana. Ulah aya simpang siur, ulah aya kasalahpahaman deui. Pokona ka dia geus teu beunang aya alesan deui, buruan ka dia, geuat teu make lila ayeuna keneh. Aduh, geuning Bu Haji ngamuk bae kieu. Aduh, aya naon ieu na? Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Siga teu boga dosa pisan ka mana maneh ti kamari ieu abdi diperpek sok jelaskeun ieu mana pembukuan mana bukakeun. Aya pegawai 2 can dibayar. Pan geus ditransfer kabeh duit teh. Kumaha? Make urang rek dibawa deui ku maranehna, make urang diontrok deui ku pamajikan Mang Empe. Pan urang teh harga diri teh leungit gara-gara maneh jelaskeun pokona mah. Sok. Nuhun Ibu, hampura atau tos katampi ku abdi jasa janten nu 2 orang mah teh kaanggo ku abdi. Dipake naon kumaneh teh eta duit? Meser susu Ibu. Susu naon? Geuning sakitu gedena eta duit pake meuli susu naon? Hah? Susu embe. Lain Ibu, susu budak Ibu. Ieu nu bener susu embe teh susu budak ieu teh. Susu budak Ibu. Geus pokona kieu. Maneh tiba reto, tiba heula laporan kadang teu juntrung. Ngan kapedah maneh teh anak ti dulur salaki urang. Nya ponakan salaki urang makana kasalahan maneh ku kuring dihampura bae ayeuna geus teu bisa dihampura. Nya kuring ti kapungkur nyalindungan bae maneh. Kekurangan duit pagawe ku kuring ditutupan wae. Pan dipakean bae ku maneh ayeuna maneh moal tanggung jawab deui sigana dabongan geus kapake eta duit. Ayeuna kieu. Sok hitung maneh digawe salama ieu sabaraha poe kabehna. Totalna sabaraha gajina, rek diberesan geus kitu geus beres maneh, geus tutup lawang si Gotaka, maneh ulah milu urang deui rek ganti mandor deui. Ari kieu mah bangkrut. Ibu, hari tutup lawang si Gotaka mah eta malah wayang golek Ibu. Kumaha cek kuring pagawean dalangna kuring, maneh wayangna geus titik ulah rea ngomong. Mangga. Ibu abdi dipecat ge, kan abdi nuhunkeun pasangon Ibu. Ari maneh can eling keneh. Geus THR, geus bonus, hutang-hutang nu kamari can beres ayeuna menta pesangon. Kamari ieu ge boboran ka menta THR, tunjangan hari reuneu aing keheul jadina ka maneh. Sak ayeuna geus eueuh THR, eueuh pesangon, eueuh implik-implik kitu kieu, dosa maneh geus loba. Pancuk kuring ge geus tutup lawang si Gotaka. Jadi ayeuna mah beresan bae, saberes-beresna berkas tutup, laporan beres teu beres dianggap beres, kukuring ditarima boh hade boh gorengna, maneh ayeuna rek dibayar, sesa tinu ngabayaran kasbon. Wayahna dabongan dosa saha? Dosa maneh, pan kuring mah geus profesional sebagai atasan maneh. Punten Ibu, tadi mireng teh THR tunjangan hari reuneu. Abdi ge kereuneuh. Urusan maneh nu ngareunehan maneh geuningan curhatna ka kuring. Tunjangan hari reuneu atuh mah tanggung jawab maneh ka pamajikan maneh. Geus pokona mah eueuh urusan rek reuneuhna rek teu reuneuh beutna jadi kareuneuh. Aing masalah ngomong tadi Gus. Mun Ibu atuh tos kitu mah abdi permios. Namun mun aya kutu di proyek abdi teu tanggung jawab. Nya geus kieu bae. Ayeuna mah da maneh geus teu digawe di dieu. Masalah itu ieu geus ulah diurusanan deui eta mah tanggung jawab kuring. Pokona
tina danget ieu kuring moal hayang adalah banget maneh deui. Karugian kuring geus gede sabara proyek dikorupsi ku maneh. Geus ayeuna mah geura indit. Duh, teuing. Kadang lagi pakai beli susu budak dianggap dia korupsi abdi teh. Ari maneh ke heula sacan balik. Kurang rek nanya. Duit dipake meuli susu. Ngadengena tadi pamajikan maneh reuneuh deui. Ari maneh beki-beki teuing, kagila-gila teuing. Kumaha ibu dagang mana seukeut teuing? Geus ayeuna mah geura tuluykeun hirup ulah miluju kuring deui. Wayahna urang siling hampura. Duduluran tetep dulur. Pagawean tetep pagawean. Pakeun maneh geura jadi jelema nu jujur, meunang rezeki nu barokah karunya ka anak pamajikan ulah dibere rezeki nu haram, kena jadi budak nu teu soleh, jadi budak nu salah. Wayahna perbaiki diri, geus ayeuna mah dihampura. Hapunten. Hilap. Teu kudu. Sengit sekajan hitung-hitung dituduh korupsi ge. Mang, wayahna kararajinnya. Ayeuna mah pamandorna nu kamari tos dipecat. Karena korupsi kamari teh. Samentawis acan kenging deui mandor nu amanah, sadayana dihandle ku abdi ayeuna mah. Nya abdi bosna sakantenan mandorna wayahna nya. Singgiat. Siap. Mohon mangga dilajeng ya. Siap. Bu Haji. Mang, utuh. Mohon. Kumaha? Iya bare biasa. Perkawis nu kamari. Kamari. Oh, mohon. Kieu Mang, karena abi kamu sibahan, jantan kamari nu mandor nu kamari, ku abi tos dipecat. Mohon ke dibereskeun, tenang ya. Mohon. Ke samperkeun abi di tempat biasa. Mohon. Mangga dilajeng ya. Tadi terek dibawa ku ing teh. Rek dikawin ku ing da bahena. Mudah-mudahan Bu Haji duitna eueuh. Rek dibawa ku ing merek dipaksa. Rek nyamper simpe we heula. Aing mun lagi teh dibere-bere ayeuna mah rek dibawa ku aing. Ribut jeung pamajikan. Be. Tun. Kumaha geus beresan? Acan. Ini sarua ya can dibarean. Mending dewek mah geus diberes setengahna lain. Karek 250. Gede kan atuh? Gede kan 45 deui. Euing macan 1000 acan. Rek ditanyakeun deui ku euing mangke ge. Tanyakeun atuh. Geus panggih acan. Geus papanggih tadi tan sasadohan kayak urang sampaikeun deui. Teu beres urusan teh nya. Masih ditunda-tundakeun bae. Tadi nyuruh ka ditu. Nya tuh cong samperkeun ke barengnya. Samperkeun bae lah ka nya. Di Bayu, Sultan deui bae lah, saha menang deui ayeuna mah merek nekat dah. Ributnya ribut jeung pemajikan lah ayeuna mah ayo. Ayo Sultan, ayo. Sanu menang yo. Nah, bedok. Deui. Menang euy. Karek iki 3 kali. Heeh. Bedok. Bedok deui bae ah. Bedok bae. Heeh. Kau sedih lah. Menang uing hiji-hijinya, kareknya. Menang dewek. Menang uing. Keduanya. Menang wing. Hiji deui yo, final hiji deui. Bedok. Malah tani malakas naman sakit mo. Milik uingnya. Terus ke mama lah, mama. Tenang mana? Jom ayo ka ditu lah. Pun.
Iya kan lah geus tong sieun-sieun aya mah langsung we ditarik. Langsung ditarik. Pas sama geus dibareng sakit tuh. Tak kieu ya nasib. Jadi big boss, jadi mandor. Gara-gara mandor caliwara teu pararuguh ieu. Aduh Gusti. Kayak sugan aya mandor nu leuwih amanah deui kayak urang pake. Awean teh kieu ieu meni geus tepu can beres keneh. Bukan naon deui ieu teh. Nu kudu dibeneran ieu teh. Ieu geus karieu karopos ka mana eta si otoy duit teh. Pagawean teu pararuguh nu beres aning jadina kawas kieu. Aduh tombok deui ari nu jadi bos teh. Untung mah encan, buntung geus heueuh. Para rusing jadi nate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepang deui eta si Ece nu kamari nu kacida bahenol nerkom.com teh aku mah heuceuk. Bade naruskeun gaji Kang Empe nu kamari teh pan teu acan dipasihan saurna enjing. Mohon ieu teh. Nah, nanging karena kamari abdi tos ke ATM, di ATM nate macet geuning. Beras? Kartu nate katelen teh geuning. Nyangke abdi ge teh pusing milarian solusi. Moal rek dipohokeun Ece, tenang bae. Tenang pusing da artos sakitu ari si ibu mah artos ngan ukur 700 mah kecil piraku anu 10 juta kabayar anu sakitu teu kabayar upami henteu mempermainkeun abdi eta teh ibu. Ari pusing mah henteu perkawis artos sakitu mah han aya cash di bumi di ditu di Bandung. Han ieu teh abdi nyandak artos ge kanggo ongkos wungkul. Kanggo 2 dinteneun paling 3 dinteneun bekal abdi di dieu. Tapi tetep abdi bade masihan solusi ka Ece. Ieu abdi reuncem engke sok mana bae nu rek dibawa mah mana sok geura duitkeun. Ieu keur diitung. Nu sejen-sejen oge pan kudu diitung ku abdi teh lain sesa gaji salaki Ece bae. Kitu sabarnya. Pan si ibu kamari nyarias ngan 2 orang. Si Utun sareng mang si Akang Empe. Tak ari ayeuna nyarias nu sejen-sejen bae. Sanes kanggo alesan eta. Kedah dicatet kedah naon cenah nu sejen-sejen. Upami nu sejen-sejen teh berarti seueuran. Ari si ibu kan kamari nyarias teh cuman 2 orang. Pegawai 25 nu kalebetkeun cuma 23 nu 2 henteu ka eta saurna ayeuna nu sejen-sejen. Ari sejen-sejen seueuran jalmi eta teh ibu entong alesan lah. Ih jelema teh bisa diomongan. Maksud nu sejen-sejen teh ya lain jelema 2 wae Ece. Batu kurang, kayu kurang, sirtuna kurang, semen kurang, pan eta teh kudu diitung sakabehna teh. Jadi Ece engke antosan cek abdi aya jaminan upami abdi henteu nyepeng artos oge. Ieu reuncem ke dibikeun sok geura duitkeun dijual aya duitan leuwih ti 700 leuwih Cek. Sabar sakedeung deui sok si akangna bawa ka dieu tah si Mang Utun ejeng salaki di dinya tah. Eta kacambah aya dina biwi deh. Amit-amit aya awe model kitu. Kasebat mah big boss berpendidikan nyebat ka abdi kacambah eta ka eling atuh eta eling teu. Eling istighfar ya Allah itu astagfirullahaladzim aja. Tos aya nama rek papanjangan mah ulah siga STN ka diperpanjang. Atuh teh diperpanjang. Sok aya nama si akangna Arjunana canda ka dieu. Lambehan wakca balaka solusina siga kumaha. Lain alasan cenah rek nyieun solusi nangan solusi. Ku abdi rek disolusian. Ya si ibu teh kalah kapanjang alasan nyariosna. Baham cenah. Makana eta baham teh dijagi. Cek abdi kamaripan aya satpamna eta baham nu jadi satpam teh salaki. Si ibu ngajak ribut. Satpamna baham oce teh salaki. Nah salakina eleh bae paingan eta nu di tangan awewe deui. Da model awewe kawas kieu teu bener ieu teh. Si ibu pasti si ibu nu jatuh. Da di mana si jalmi nu teu gaduh bojong-bojong abdi lalaki kerja aya tagih-tagihun. Nu teu gaduh tagih-tagihun bae ge ngahutangin jam ka tetangga. Komo maning abdi
nya nagih tanaga salaki abdi. Tuh mang empe sampai teu ngarok-ngarok aja na ieu na. Ulah sakitu ibu. Heueuh rek disolusian. Ahli agama. Hei. Enggeus. Saat Cena ulah papanjang. Saat nak kesang, upah harus keluar. Sok, ayeuna mana? Geus sabaran dinten teu digaji. Suami. Lamun panjang lebar siga gitu, ku abdi moal dibayar pisan. Mangga teu dibayar ari kuat mawa nama. Berarti hayang di Jakatan kudu teu gaduh. Geus ayeuna kieu ce. Ulah nyabit-nyabit emosi abdi ya. Geus ayeuna mah geura goroan eta salakina goroan. Ari urusan emosi mah tidak nyangkut pendidikan. Sok atuh geus ayeuna mah kieu kan ti kamari eca abdi kudu bijaksana. Ayeuna ayeuna kasalahan geus jelas bahwa nu salah teh mandor. Abdi kudu tanggung jawab. Abdi rek tanggung jawab ece. Si ibu kan kamari. Geus kieu. Besok salakina suruh ka dieu salakina. Nah, boleh. Tadi ge aing teh. Aing ayeuna mah tiga aing anu teu berpendidikan. Berarti si ibu nu berpendidikan, kabawan mun teu berpendidikan. Berarti menang abdi. Bayar mah. Hah? Bayar mah. Ya bayar dah lagi. Suruh ka dieu. Si beri. Ayahnya di dia model gitu. Gusti, salah dosa naon abdi Gusti, ampun ih. Akhirnya diberi kebijaksanaan model gitu. Ya Allah. Oh, wajah naga ayah. Ya kan cilak. Jika nama kering itu empat. Itu. Ayo. Nu kieu bae. Kumaha? Kamari wing nu menang sultan nya. Heeh. Anjing ge pamajikan wing pan rebel nemen. Heeh. Sayeuna mah nu menang sultan. Nu menang. Tapi ge hayang adil na kumaha ye? Urang bagi dua bae tah. Heeh, bagi dua. Mana yang milih mana cing? Ibu jaka luhur. Arau. Aya nu kieuan. Heeh. Ada wing kanda. Arau wing bagian nu bae. Bagian nu. Geus kajut. Ya Allah Gusti. Kebakaran. Dasar deui jodoh. Ya Allah mah. Ya copot jantung. Ini Aduh. kurang kene. Ya Allah Gusti. Bangun. Kami. Jangan kaya naon Gusti. Dasar mil. Datang deui nu model kieu. Dasar mil. Gawean si Otoy telun-talun tatungtung nama. Saya nama tos lah bagi dua dari kaluhur ke. Kela. Naon? Aya kaluhur aya kandap naon? Urusan nu kamari. Hah? Wakda ngomong naon? Kuring rek dibagi dua. Barang naon kuring? Dianggap barang naon? Hello. Dianggap barang naon? Hari tadi wanian dari Oh, ngomong. Ayo. Tiluhur kandap kumaha? Luar ngomong. Eta. Sok. Nah. Tilur kandap. Naon. Eta deh. Gas, papanjangan. Nanyakan duit lain. Make acara tiluhur ka handap, tiluhur ti bujal ka luhur, ti bujal ka handap, teu boga tata krama pisan. Pernah ngadahar bangku sakola teu marane duaan? Boga ceuli teu budeg, kuring teh teu budeg nya, kamari geus dilinggis ieu ceuli. Jadi teu budeg deui ayeuna mah kamari ieu mah budeg keneh. Ayeuna mah teu. Sok, rek milih mana? Ti bujal ka luhur, ti bujal ka handap atau mending menang duit? Sok.
duitnya. Mending duit atuh. Nyaan. Demi naon? Para Arjuna ireng. Ayeuna dikasih penawaran ku kuring. Rek milih duit apa rek milih awak? Pada miheula. Lila teuing kadami. Jadi kumaha ya teh? Rek tetep kana keputusan orang nu tadi rek milih mana? Tadi. Milih nu kaluhur. Milih kaluhur. Milih nu kateo. Asik kuing wadana teo. Tapi kudu kejam ya. Lamun kitu kudu kejam. Dawekna ka dituna teh ngomongna teh. Tong belakok itu. Lamun geus bogo keputusan uing mah bae luhur gitu bae geus. Ayo kan tuh deui. Kadami. Hei, kumaha geus badami teh? Rek milih awak ta rek milih duit? Maneh bae pe ngomong. Maneh bae. Ai tadi dawek teh geus kejam ai geus pahareup-hareup kieu. Dawek bae lah. Maneh bae deh. Ih, ari maneh kumaha teh serius masuk ke dawek bae lah ditu. Ih, Maneh mah mah. gitu. Ah, cuma geuwat ngomong deh. Bo, Naon? yang tadi bae. Naon nu mana? Kaluhur ka handap. Naon kaluhur ka handap naon? Eta Teu mandor, teu pagawe sarua bae eueuh nu amanah urusan duit. Kok jadi juntrungna teu pararugo? Aya mandor duit keur gaji dipake meuli susu. Ditanya susu naon, susu embe, tah susu naon? Cenah susu jang anak. Heueuh geus dihampura. Ayeuna Arandika rek kurang ajar deui ka kuring. Hah? Masa tina urusan duit jadi karena urusan awak? Iya pelecehan seksual rek disel ku kuring dibawa ke pengadilan arek. Anu dimandiran. cenah naon deh sareng si ibu mah. Nah, karena seteling tuh di kajian duaan gak ada diesel ngaranna ge sapas awak ai dewek. Ajeng si ibu mah kajen. Gilih ari maneh satu kangen wanita gilih aing mah. Ini malah kasnemen. Tu kangen wanita sahareupeun teh ngomong. Oh, jadi nu kekeh yang disel teh Mang Utun. Entar bareng, ieu mah nangtang, ieu mah nangtang. Tapi hayang bareng jeung Embung teuing moal. Hei, rek diselna kuat sabaraha taun. Hayo, umur geus sakieu, Asa anak jeung ibu. incu geus galade, ieu awak geus mulai kecot petot, geus bau tanah lain loba. Kumaha? Jadi hayangna kumaha? Pan tadi cenah hayang disel, cek Nya. kuring. Sabaraha lamina hayang disel teh kuatna. Cak kumaha ieu na bae. Sakumayaana bae Jeung kumaha? Pak Haji, Mana? Dikira urang teh nyaho, mana ngajebean urang? Ningalian manu. Istighfar itu pamajikan geus nungguan. Ningalian itu tuh aya manu kan. Hari maneh ka bener atuh geus karalatna. Tuh, Aning tinggal itu. angger bae. Ya. Sarua bae. Geus ari kieu mah moal erek dibere duit. Moal rek dibere duit. Rek adu jajaten bae jeung urang. Hah? Rek adu jajaten bae jeung urang. Ya ka ribut naon bae bae yo. Ka ribut naon? Ribut naon, Bu? Ya, ece. Sok supaya beres Sekelan yo. kapageh salakina. Sok ieu naon? Kekeh menta urang ti luhur ti tengah kaluhur nu saurang ti tengah kahandap. Kukuring rek dibere duit tadi teh kekeh teu daek. Malahan cenah urang mah daek diesel kumana oge. Ari cek abi sabaraha lami kuatna diesel. Kekeh padahal digantian duit. Ayeuna mah Ece supaya kudu adil. urang rek adil. Heuh. Ayeuna mah urang geus ngadengekeun. Si ibu duit teu nyukupan, urang rek minta jaminan. Ayeuna sok boga naon. Mangga ti tadi oge rek dipenta rek dibere solusi. Anu saya Iya. Puas deui. Ya, saralah. Haji berja. Aduh, aki-aki bau tanah teh. Ya, heula. Ya, urang unda buku heulanya. Tapi tadi sasana teu boga duit emas rang Ya. adil. Sok adil. Ambil heula. Ya, dengekeun. Utang sabaraha kamari? 700. Ya, bawa. Ambil beres. Ya, ieu aya 1,5 juta tah. Ya. Iya maneh ya, jong bawa. Kamari geus dibayar 250 los. Bawa. Geus, ayeuna pus-pusan. Kurang rek leuwih. Bu Haji. Mangga. Soalna ari urang mari jual cuma 15. Eta mah jeung biaya kawin. Heeh, geus kumaha cek marane bae. Mari balik geus buka modal jeung kawin ti si ibu. Baralik. Beres nak. Ke dunia. Aya we dunia ti jungkel. Ya urang. Kalian. Kalian. Utun ka gila-gila tuh.